aya deui setegal ti Bapak Menham TNI. Weh aing mah tuh urusan naon disebutna teh, urusan pengalaman mah tuh aing mah jeung Bapak Menham atuh, Bapak Menham TNI cenah. Oh cek Bapak Menham teh kieu ngomongna teh barudak ieu. Nyaho Bapak Menhan? Nyaho ari Menham? Heueuh, tak kitulah pokona udah euy teh nyaho ngan TNI we pokona mah urang mah kitu tah. Jadi cek Bapak Menhan teh percuma cenah. Lamun urang sebagai TNI dibiayai ku yang membiayai masyarakat, tapi orang tidak peduli ke masyarakat. Itu bener tuh, bener goblok teh. Sok ayeuna atupan pemerintah teh kabeh ge lah pemerintahnya aparatnya digaji ku rakyat kan gitu lin. Tah ayeuna lamun manehna mementingkan diri sendiri henteu mementingkan rakyat, percuma dibayaan ku rakyat ge. Tah cek Bapak Menham sia teh gitu atuh kuliah teu. Ih aing mah kuliah, aing kieu ge S1 goblok. Lain S2 mah kalobaan teuing seubeuh anjing. S1 ge kadang katiisan aing teh. Tah kitu kulantaran Bapak Menham jadi kieu ngopi. Nanaon ge pokona intina lamun hayang bener ngopi. Akibat ngopi beteung aing juga kieu anjing. Isuk-isuk beteung anjing aduh geus eunggap ku kopi goblok teh aya-aya wae. Hatur nuhun Pak Menham Pokona mah tah omonganna katampi pisan. Pokona mah sadayana pamimpin anu di biayaan ku rakyat kudu balik deui ka rakyat, jeurekeun rakyat teh kasusahna tah cek Bapak Menham TNI sae pisan tau mah teu euy. Sakitu we di pusat malah